A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ucapkeun Muhammad kitu wa uzunu khairil lakum ya mustami'u khairin. Ngadengekeun teh ngadengekeun nu bagus lakum karajan kabala mustami'u syarrin. Lain ngadengekeun anu gorengna. Nya kaula teh ngadenge tapi ngadenge nu bagusna. Henteu ngadengekeun nu gorengna. Kula teh ngadenge nu bagus teh sebab kaula mah sieun kanu nyieun langit bumi termasuk kanu nyieun manusia nu ngutus kaula. Mantap. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Allah, lamun ngimankeun ka Allah, percaya ka Allah berarti sieun ka Allah. Lamun sieun ka Allah, nurut ka Allah, kumaha cak Allah. Kita mantap dijelaskan Kangjeng Nabi teh yu'minu billah, ngibankeun ka Allah, percaya ka Allah 100%. Anak percaya ka Allah timbul sieun ka Allah. Sieun kumaha cak Allah bae, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Pokona mah geus siap diatur kajen ku kumaha ge ku Gusti Allah. Mantap berangkat Kangjeng Nabi dakwah ucap kumaha cek Allah, pagawean kumaha cek Allah, tingkah kumaha cek Allah. Nu kaluar ti perintah Allah yu'minu billah, nu kaluar ti perintah Allah sieun ka Allah. Mantap layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh, tinggal urang kuari nurutan Kangjeng Nabi kumaha cak Allah. Tah endek datang ka kumaha cak Allah teh eta teh make proses. Proses teh lain sakadar proses-prosesan. Henteu bisa asal-asalan urang deuk kumaha cak Allah teh. Hiji kudu nyaho heula hukum-hukum anu ku urang deuk dilaksanakeun. Dua, kudu siap mental diri urang ngalaksanakeun hukum. Tilu, kudu boga jelema anu ngarti kana aturan-aturan hukum nu bakal dipigawe ku urang anu nuduhkeun ka urang guru mursyid. Karak urang kumaha cek Allah. Urang makan kuari teh kumaha cek nafsu urang. Ngaji kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah. Salat kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah. Puasa kumaha cek nafsu lain kumaha cek Allah. Jauh gerak encan pati kaharti cenah kiai. Kumaha sih maksudna? Otakna deet siapa? Otakna deet. Ya, hayang nyaho antara nafsu jeung perintah Allah. Ye, setik bae. Urang kudang ti penting salat usolli sunnatan liqada'il hajat. Doa. Gusti salat hajat abdi teh Gusti Maha Uningan. Gusti abdi teh dagang. Ieu teh dagang karung teh ayeuna teh ngajejes. Karung teh laku-laku nu mawa eueuh Gusti. Sanajan biayaan eueuh ge diri sorangan tetep be Gusti. Hayang aya laku mah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Tah eta salat hajatna nafsu. Tah mulai tahu kos gitu iya.
tak nafsu tak mulai lain keluar ti nafsu tak nafsu tak mulai itu. Nah kuari kiai datang menudek calon lurah begum salah doa anak kiai tapi mah yang khusus kiai kula mah yang khusus supaya menang calon aya sabaraha calon aya 5 kiai sisa anu dia kula nomor sekian kalau terus nah ieu mah hampura bae kiai nya ieu mah jeung pertama ieu kula mere ieu 30 juta ka kiai pokona khususkeun oh insyaallah guys mulai ta kiai set hutang hudang ti penting jeung ngawirid melalui wiridan khususon langsung doa khususon teh kiai tak kos kitu tak kiai salatna kemudian atuh ayeuna wiridna doana eta adalah hawa nafsu diganjar teh teh kiai ulah nyaritakeun ganjar asal hawa nafsu geus henteu cenah kiai menden teh sia ngomong deui tanya dinanya deh hawa nafsu ngerti hawa nafsu tak mulai tak wari usum pilpres urang kumpul babarengan zikir bersama nu ngadorong zikir teh naon ieu teh ieu supaya jelas hawa nafsu teh kos kitu supaya nyaho itu cenah kalau mah nafsu ge endek we atuh aing ge nyaho ieu. Anu ngadorong jeung ngadongkrak kana hadir di dinya jeung zikir dirinya naon? Nafsu. Tah kos kitu tah. Hayu, kita bakal digajar ulah jaritakeun ganjaran nu ngagajar mah Allah. Ngan asal timbul ti nafsu seuneu. Sakitu. Kenapa nu dibacana la ilaha illallah ulah la ilaha illallah Quran ku sia baca ku nafsu mah jahanam sia ye cenah kiai kos kitu mah aing mah kos kitu bae kitu-kitu geus tidak lempeng tuh kan ye enteu je sia segala je segala naon tah ieu mah supaya nyaho eta teh nafsu nu ngadorong karena berangkatna urang teh naon tah ai kitu mah cenah ulah atuh kumpulan saha anu ngaulahkeun eta teh dalam rangka pilpres atuh mangga bae ngan niatna karena Allah anu ngadongkrak berangkat urang kumpul ngaji zikir ulah aya selain daripada lillahi taala ayo eta cenah kumpulna dirinya kiai mimpin di panggung teh eta teh karena Allah apa lain tanyakeun ka kiaina karena Allah apa lain ulah ka aing padpun sia jido kajian Nabi mayuminu billahi imankeun ka Allah anu ngimankeun ka Allah teh percaya 100% aturan Allah tu sieun ka Allah rarasan teh besi salah ka Gusti Allah ja Allah teh ngadengekeun rarasan teh besi salah ka Allah teh lantaran Allah ningalikeun lantaran asa didengekeun dikanyahokeun ku Gusti Allah sieun salah ku sieun ka Gusti Allah jelema nu geus boga rasa asa didengekeun boga rasa asa dikanyahokeun boga rasa asa ditinggalikeun jelema sieun ka Allah bakalna lempeng jelema anu motif nu ngadorongna nafsu asa teh dideuleukeun ku Gusti Allah da Allah mah teu kadeuleu asa teh didengekeun ya Allah mah gaib asa henteu dikanyahokeun ya Allah na teh aya sote kahijab urang teh ku nafsu tadi nu ngadorong teh pamerena nu ngadorong teh pangalemna nu ngadorong teh pangagungna nu ngadorong teh
menarkeunana etalah nafsu. Moal cenah kiai eta mah ki fudoli mah panyanama deudeuh. Aduh. Ayo yu'minu billah. Mata dijelaskeun nih Kangjeng Nabi teh huwa uzunu khairil lakum yu'minu billah. Sok terapkeun di diri urang. Di diri urang nu ngadorong salat penting teh naon? Nu ngadorong maca sholawat teh naon? Muatan anak ulah aya salianti lillahi ta'ala. Komo geus kolot mah lempeng-lempengkeun sebagai ulah aya dorongan-dorongan masa geus kolot masih keneh ngawirid di sekolah Yusuf. Nah naonan geus kolot masih keneh sekolah Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban syamsa wal qamara li sajid. Kunaon ngawirid kos kitu? Teu beres. Geus kolot mah geus kumaha ayana bae nemah malah mah balik deui ka kuburan belah mana ya aing dikubur. Geus kolot mah kitu kuduna. Ye lain ngubur haju handapeun bujal nanaonna. Mikiran ngubur awak, ulah ngubur nu eta. Masyaallah. Yu'minu billah. Ngimankeun Kanjeng Nabi teh ka Allah, ana ngimankeun sieun, ana sieun nyangakeun sadaya-daya kumaha ceuk Allah. Tah, lamun urang geus bisa lillahi taala di alam geus ku Gusti Allah. Lamun urang geus di alam ku Gusti Allah, Allah nginstruksikeun malaikat Jibril bejakeun ke seluruh malaikat aing cinta kitu ka hamba aing nu ngaran eta. Malaikat Jibril langsung mere berita wahai seluruh malaikat Allah mencintai hambana tuh ngaran si anu di anu. Dengan sendirinya malaikat nonton kabeh di langit blek. Ketika malaikat nonton kabeh jelema raresepeun. Tidak terkecuali kolot, budak, aki-aki, nini-nini, jawara kabeh. Sebab tontonan malaikat. Nah, ketika orang itu bisa lillahi ta'ala, maka muatan-muatan berangkat ke panggung. Iya anu ngadongkrak nate pamerena, nu ngadongkrak nate keagunganana, pangalemna jeung sajabana Allah. Nyarita ka malaikat Jibril, nu kamari aing resep teh kuari tarasap. Bejakeun ka seluruh malaikat. Malaikat, ohoi malaikat, Allah bendueun ka Kiai Pendi. Langsung mambul jelema. Geus ditanya ge teh ku Kiai, ku Kaji Kiai Haji Pendi ditanya. Ke si mana, Bang? Punya tanya sudah. Anu lah geus mambul. Sinarna dicabut. Sebab naon? Atuh lillah yu'minu billah. Eta teh akan kudu proses berarti aya naon di diri urang? Aya nafsu. Nah, nafsu ieu anu ku urang kudu diopena. Kudu diperangan. Lamun urang merangan nafsu, atuh ilmu teh makin mamawa teu beres ka urang. Ieu perang jeung nafsu ieu hese ge perang jeung nafsu. Ya. Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun ketika jelema ibadah ka Gusti Allah berangkat ka leuweung. Teu kudu ka leuweung sabenerna mah deuk ibadah ka Gusti Allah teh ja Allah malain di leuweung. Ka gunung, teu kudu ka gunung ja Allah malain di gunung. Allah mah di mana urang aya, di mana urang cicing aya, di mana bae Allah mah aya. Mukhalafah lil hawadits.
ngedengekeun uningan ningalikeun henteu kudu kalaweng-laweng di lembur urang di kota di kampung di masjid di mushola di kamar sarua ibadah mah cuman eta gangguanana urang keur ngeunah-ngeunah salat duha mulai babaturan urang Assalamualaikum kakara ke 2 rakaat aduh ya aing Assalamualaikum ai teh disamperkeun pan ieu teh bisnis ai disamperkeun ieu keur duha aing ieu berat mana ya bisnis Allah Allah nyelib bisnis tuh bisnis 8 bon ieu makhluk tak kos kitu tah nah urang keur tenang-tenang di imah mah ye duha Allahu akbar karak ge menang 2 rakaat pamajikan ka haji balanja ka haji oh geran salat duhana bau sok jasa karak ngaji 2 minggu bae ka Cilokus duha sing jelengeng ka ceuli sial eta gangguan carana tah gangguan eta kos itu jiga gitu satu Allahu akbar karak 2 rakaat anak nu masih kena leng-leng teh datang ka sajadah ngisi deres teu ngepet mah bel-belepet pan urang serba salah eta coba aduh si aja geus beres urang gegeraan bae salat teh urang kan mah ieu dah mana ieu budak bebelepet pisangan habek jeuh eta mana teh surti kan aya nu hebat bancek mana oh siap kunaon ka kamar cek mana teh gede deres tah boga pamajikan kos kitu mah deres keneh ieu mah lain sakalian ku kakak bae cenah tah pisangan goblok lek kumaha aja aing nyahong sia karar itu loh cenah meureun kiai tah aing mah sia aing ngagambarkeun sia ieu mah masyaallah tah ieu makhluk kos kitu tah nyilih baeing lah pokona mah geus sanajan henteu kaleuweung kamar boga kamar khusus duha Allah HP dibawa masa aing nyilip HP dibawa karak menang sarakat tang ding aduh deuk ibadah bawa HP blon aduh yang gegeraan bae aduh tadi nama tenang salat rakaat awal masyamsi wa duhaha wal qamari idza tal barang aya HP tarapat kada wadhawalin sejam cak Gusti Allah nanaonan sia tolol ibadah teh tadi ka aing kuari ka HP jadi biluk kitu likum iya oh iya oh iya benar siap ya kuari ya oke guys boro-boro 8 rakaat 2 rakaat ge kaganggu ieu makhluk geus bisnis geus pamajikan geus anak geus segala rupa tenang ya halo supaya tentrem uzlah ngaranna geus aya nu bisa mah di imah bae ge masalah gangguan pamajikan tilok ngaganggu anak kitu kene batur teu aya hubungan jeung urang teh kudu kaleuweung di imah bae salat eueuh gangguan malah batur nu diganggu ku urang dibalik batur teu ganggu ka urang ngaganggu batur tah kaleuweung tah cek Imam Jalaluddin Rumi ketika urang kaleuweung horeng di leuweung teh aya singa horeng aya macan kumbang horeng aya serigala urang datang kaleuweung mulai 3 hewan deuk menerkam urang kabeh nek ngajadikeun santapan kan ka urang nah singa siap galegleg macan siap galegleg serigala kitu keneh neuleug ka tukang wah ieu paeh cek geus
geus datang ka dieu meureun riwayat hirup aing dek lompat ka gunung parantina serigala mah dek leuweung ka telur tangkal kayu gampang dek kaluncat ka mana nagaranyana geus iwal ti pasrah ka nu bogana tah jelema mah asal geus kritis karak pasrah ka Gusti Allah karak pasrah sok geura jelema anu tadina sehat walafiat dibere gering para jasa tasbih di sisi katuh aya di sisi kancaya mulai Allah nah anu dagangna maju bisnis komo ke luar negeri dalam negeri dan lain sebagainya pokoknya poho ka Gusti Allah buah hancur usahana modal embaleh hutang sebelit hulu Jumat lagi jam 7 geus ka masjid ge kabehan masyarakat kaget Haji ieu mesti heula lah gawe cek cenah mah ibadah ka Gusti Allah horenganan mah imahna ge disegel adaptasinya na jeung masjid imah disegel mulai sholawat dibaca zikir dibaca wah kritis seperti itu ditolak ku awewe bae ge atuh tasbih muter eta kritis gara eta masyaallah ditolak ku awewe ya Allah tasbih jadi sasaran eta lah saat kritis jelema teh ya nah ponggok ieu teh jelema diudang serigala macan singa pasrah ka Gusti Allah dengan pasrah ka Gusti Allah nol ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti macan hamba Gusti nyangakeun sadaya-daya nu bisa gerak iwati digerakkeun ku Gusti nu bisa lempang iwati dilempangkeun ku Gusti nu bisa calangap iwati dicalangapkeun ka Gusti pamun tayangan kadua hiji bae ka Gusti nyanggakeun sadaya nol na lain nol letik-letik hiji bae Allah macan datang ka nyana nangis peureum bae abdi mah meureun Gusti ieu teh kuburan abdi mah di 3 beuteung macan singa serigala nyangakeun sadaya-daya meureun peureum macan kadinya ngan ngambuan dong boro-boro macan sih berit lagi akarak berit waduh udah keseragang jantung cekel habak atuh ya Allah berit ge kan ngadenge berit eta emang teu ngadengekeun ka omongan urang tuh ngadenge nah kiai keur ngabahas macan cekna keluar aing coba ye ngagibeg jantung raum urang Allah kan nah disanggakeun ka Gusti Allah macan ngan ngambean doang serigala ngambean doang singa kitu keneh tidak nol ka Allah pasrah ka Allah nu ngagerakeun macan singa serigala Allah nu nyalangapkeun Allah ku Allah ditakulah atuh teu jasiatana ka aing cak Allah teu mun tayang ka sasa yan ulah kaget lamun buyut Mansur mah mau jadi kendaraan ulah kaget lamun Imam Maghribi nu kurang dizarahan mau jadi kendaraan ulah karaget pasrah ka Gusti Allah terus berangkat kabeh berangkat nyana beunta alhamdulillah aya naon cak nyana ieu kot aing teu digegel salamet horeng pasrah ka Gusti Allah nol ka Gusti Allah Masya Allah eta nol pasrah ka Gusti Allah teh salamet
wali-wali Allah nu mantak saralamat pasrah nol ka Gusti Allah. Eta teh gambaran singa, macan, serigala, gambaran nafsu. Gitulah Imam Jalaluddin Rumi. Kumaha gambaran nafsu ketika orang deka Allah? Anggap tempat eta adalah leuwih. Dina harti loba gangguan-gangguan. Urang deka Allah teh bisa tukangen urang teh gambaranana aya singa, aya macan kumbang, aya serigala. Artinya singa adalah raja serakah. Nafsu urang serakah. Gambaran macan kumbang adalah mencintai kepemimpinan, hayang jadi kepala baik. Bagus teu bagus tetep hayang jadi imam bae tak kiai. Mun diondang kudu mimpin tahlil bae. Mun naon kununa nya nama dijadikeun imam bae. Mun teu jadi imam teu jadi. Ieu. Eta kos kitu. Eta karana macan kumbang. Serigala hiris teh mak loba teu seubeuh hiris. Urang deka Allah teh dikejar-kejar ku nu tilu tadi. Mampukah urang? Bisatah urang mengantisipasi nu tilu eta? Gambaranana nafsu tadi teh macan, gambaranana adalah singa, gambaranana serigala. Digambarkeun kitu teh ya. Teu saeutik kiai talar Quran, kiai talar Jambul Jawame, kiai talar Bukhari katerekam ku singa. Henteu saeutik jeleman citu ilmu alatna, citu ilmu usul fikihna, geus buku fikih mah beak dilalab ku serigala. Henteu saeutik jelema anu pandai-pandai ilmuna, geus bogoh ilmu agama, filsafat ting sajabana beak ku macan kumbang. Nah, poho kana yu'minu billah. Kangjeng Nabi teh ngimankeun ka Gusti Allah. Geus ana iman teh sieun ka Gusti Allah ana sieun, boga rasa didengekeun, boga rasa ditinggalikeun, boga rasa dikanyahokeun. Sieun besi salah, sieun besi salah, sieun besi salah, ana sieun besi salah. Nyanggakeun aturanna ti Gusti Allah, ulah aturan sorangan ngaranna hawa nafsu. Iyalah nu kudu diopenan ku urang di diri urang teh nafsu. Urang mah diondang ngariung, bae diondang ceramah. Barang datang ka ditu jelema ngan aya 20. Baju bebeja bae. Situasinya ieu kos kieu nya ngajinya, kanu ngondang teh lain mah kula asal datang bae nya. Heuh nya ka hijina mah tuh emang deuk aja hujan, besi kaburu kahujanan. Lah teu mah geus asal datang bae, ja kitu-kitu keneh ngaji. Ya panjang sakitu, pendek sakitu lah teu. Atuh ngadoa bae, cek nu boga ngadoa balik. Eta ku sebab jelema saeutikan bae kurang tertarik. Boh, ketika jelema lobaan karak, amprekan di suratan ge tita eureun. Heuh ku bae baju jalan. Panggung nu aing imah boti imah aja panggung. Hawa nafsu mah seperti salat duha ge aya jelema mah teu puguh rakaat. Allah ngaji di sabaraha rakaat teu maen rakaat. Satungtung jelema deulekeun aing mah terus bae. Hawa nafsu kadeuleuna ibadah padahal maksiat. Kadeuleuna ngaji padahal maksiat. Kadeuleuna maca Quran padahal maksiat, kadeuleuna zikir padahal maksiat. Gusti nafsu ngalojokeun urang, diterkam ku serigala, terekam ku macan kumbang, terekam ku singa. Mun urang kurang pandai-pandaina seperti eta. Masya Allah gambaranana seperti eta horeganan. Nah, eta jelema nu tadi teh ya dileuweung salamet. Alhamdulillah masya Allah. Nu nol ka Gusti Allah kuari
timbul berarti aing hebat. Aya boga perasaan aing hebat ai kos kitu batu mau geus teu daekeun teu kebal mau datang deui. Wah. Jeh, pan datang deui. Wah. Henteu bisa menghindar du kuari mah. Caplok, blek. Jadi santapan. Eta hebat Imam Jalaluddin Rumi ngagambarkeun jelema nol ka Allah, muntayang ka Allah, salamet kabeh ge kumaha cak Allah. Tapi lamun boga rasa aing hebat, nafsu berarti kan datang deui macan. Nah, lamun urang dibere ilmu kemudian ilmu teh asa nu aing, aing pinter, asa nu aing hebat, asa nu aing hawa nafsu. Eta teh keur dileg-leg ku macan sebenarnya. Aing gagah, kagagahan teh nu aing, poho ka Gusti Allah na. Eta teh keur diterkam ku serigala. Aing sugih, oh nu galeuwian ti aing sugih teh poho ka Allah. Eta teh horeng keur aya dina macan kumbang. Sangat kabeh ka Gusti Allah. Gusti ku batur disebut pinter teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Naon hartina atuh ilmu? Abdi mah ieu teh ngan sakadar ngarasa syukur we ka Gusti nitipkeun ilmu kitu ge beusi salah nyampekeunana beusi salah meraktekeunana bimbing Gusti abdi henteu ngaku-ngaku abdi teh sandarana Allah kitu keneh urang boga kagagahan ya penca ieu tamat penca itu tamat asa aing katoel ngaguling terbukti ngaguling ji tuh lady colong loh cina di tukang pugu diharap nyana ngomong di tukang diharap pula geneleukeun ngaguling tak eta boga sandaran coba lamun di ka Allah keun be moal datang jotosan batur ka urang moal datang sandarkeun ka Gusti Allah boga dunya ya Allah ya Rabb abdi teh ku batur disebut sugih bandingkeun jeung Paharto ulah jeung Kangjeng Nabi Sulaiman eueuhna naonan abdi teh bandingkeun jeung lim siliong mah masuk 10 negara 10 besar dunia abdi mah eueuhna naonan komo jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ku batur pajar sugih-sugih bade Gusti ieu mah Gusti Maha Uninga harta teh anu Gusti dititipkeun ka abdi meureun sarua jeung kieu tah sia ku aing dibere harta titipan ti aing tuh bangun tuh melalui leungeun sia aing ngitah ngabangun tuh fakir miskin tuh yatim piatu melalui leungeun sia tah sarua jeung kos kitu aing teh tah dititipkeun ilmu ka sia luduh-duduhkeun jelema teh hayu bere nu butuheun rukun wudu rukun salat nu butuheun ilmu zahir ilmu batin bikeunan hayu melalui sia aing percaya ka sia tah ulah sok disumput salindung kabelah dieuna boh nyieun gambar ku ilmu luhur dipoto aya gambar di dinya caleg zona terlarang sial goblok zona terlarang nya blon nah eta naon ieu tah kos kitu teh nafsu gambaran yu'minu billah Kanjeng Nabi ngimankeun ka Gusti Allah sieun kumaha Allah tak eta bahasa kumaha Allah teh urang eueuh irodat urang makan kuari boga irodat boga karep satungtung urang boga karep urang aya dina bag-bagan syariat ketika engke urang teu boga karep kumaha karep Allah urang geus aya di hakikat tah eta karep jadi jelema beneran teu boga karep atuh kumaha moal bisa dibahas sama kos kitu mah sebab perasaan mah moal bisa dibahas kajian kumaha ge kos jelema kasep kuari boga pamajikan nya bengek nya hideung nya kuru ayeuna sia nya kasep aya di sia pinter aya di sia gagah aya di sia kok boga pamajikan rupane ora pira tapi rasane
Nah eta kan urusan urusan perasaan lain deui. Perasaan mah atuh beda-beda. Mungkin nyana boga perasaan ka nyana teh karunyana pelebah naonna, dedeuna pelebah naonna, nyaahna sayangna pelebah naonna. Eta mah kan rahasia perusahaan. Teu bisa tah mah. Nah, urang teh ka Gusti Allah ngeuweuhkeun irodat teu bisa. Ngirodat urang dieuweuhkeun ku urang dengan cara hayal, pikiran moal bisa tah mah sebab Allah. Lantaran urangna ka Allah, irodat urangna dieuweuhkeun, diayakeun irodat Allah. Perasaan. Kos urang kuari perasaan asa didelekeun ku Allah tamakan perasaan. Asa didegekeun ku Gusti Allah kana perasaan. Sebab sifat sama Allah teh sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala al-muta'alliq bi jami'il mawjudat. Sama Allah teh sifat bangsa azali anu euntep, anu cicing, anu jumeneng di Gusti Allah, anu patalina kana sakabeh mawjudat. Nu mawjud langit salangit jeung eusina, bumi sabumi jeung eusina, kabeh ieu teh kadenge ku Gusti Allah. Wa in khafiya sanajan samar kasamaranana binatang nupang letik-letiknya sirem ateul nyana ngalengkah ku urang mah teu kadenge, ku Allah mah kadenge lelengkahana sirem ateul bleg 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 atuh kumaha urang. Kuari timbul perasaan di diri urang. Atuh aing teh meureun kadengekeun bae ku Gusti Allah. Eta mah perasaan. Sanajan geus diterang-terangkeun kitu ge tetep bae ngabaget. Ngabaget bae tetep bae teu boga perasaan asa didengekeun. Pantolol jasa eta, mending gorakena mah kolot. Huis teh geus lain di luhur, jembut geus huisan. Kulata. Ngabaget. Tuh. Billah wa yu'minu lil mu'minin jeung Kangjeng Nabi teh percaya ngabenerkeun ka para mukminin naon anu dicaritakeun ku mukminin teu percaya ka salian mukminin lantaran jelema mukmin mah sarua pada iman ka Allah tusieun ka Allah ngajaga image, ngajaga etika, ngajaga mukminin mah ai bangsa munafikin, bangsa kafirin mah iman ka Allah. Percaya aku mah cek Kangjeng Nabi percaya teh hiji ka Allah, iman 100%, dua ka mukminin segala rupa caritaanana. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum ngajadikeun rahmat ka jelema nu iman minkum tiaranjeun kabeh walladzina yuzuna Rasulullah mah ari jelema nu nganyerikeun ka Kangjeng Rasulullah eta mah lahum adzabun alim bakal kakenaan siksa nu pohara nyerina. Tuh mukminin mah mukminin bakal kabere rahmat kakenaan ku rahmat, ari jelema nu nganyerikeun mah bakal kakenaan ku azabun alim. Ya Allah ya Rabb, pertama iman ka Allah, mantepkeun tauhid urang ka Allah dengan cara aji wujud kidam bako, nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu jaiz di Allah, wajib di Kangjeng, nu mustahil di Kangjeng, nu jaiz di Kangjeng. Kuari perdalam ku urang sifat nafsiyahna, salabiyahna, ma'ani jeung maknawiyahna, kuari ku urang diperdalam deui supaya rasa karasa tauhid nauhidkeun Gusti Allah dina af'al, dina asma, dina sifat, dina zat. Kengeurahan urang melangkah dengan pasti kemana baik urang tilok air ruga gregog kepanggih masjid melangkah pasti, majelis taklim melangkah pasti, adapun di jerona DKS PGU masalah, tapi melangkah dengan pasti. Eta jelema ngaranna yakin. Kadai jelema anu teu yakin mah okos urang kampung ka kota. Nah, dek naik klip bege kan culak cileuk. Dek naik klip culak cileuk lantaran lain pagaweannya na, lain pagawean urang kampung, ieu mah urang kota. Nah, culak cileuk kumaha asupna, kumaha mencetna, kumaha. Tah eta teh jadi pikiran beban.
Jadi lamun dek naik nu kos gitu teh darah tinggi naik sebab jadi beban akhirnya asup lah jeung babaturanana pan sendal ditinggalkeun barang naik ka luhur batur marga sendal aing nyanan teh sendal aing ka mana eta kampung teh kos kitu eta kampung ese wajan dipaksakeun kayak kitu bae eta mah atuh sendal mah ulah eta beban aya aturan geus asup ka jero lip ke keluar deui geus asup keluar deui dipencet mah dipencet horenganan teu nyahueun kan make kartu kuari mah kartuna punya nanti dikadijakeun atau dipencet ge nak ditotna hese kampung mah hese bae geus kebel karek kapanggih jeung kula pun haji encan nungguan kiai nungguan teh podosero nungguan aing mah teu kudu tingon ku sia pisaan jelema nungguan segala naon ongkos nu deudeuh teh kitu orenganan odom. Aduh, masya Allah. Kampung hese bae. Ka Jakarta meuli kitab jeung kula, sendal dibuka. Ka toko sendal dibuka. Atuh di jero pelayananna, "Haji, kenapa dibuka?" Atuh kula ngajauhan bae bisi pajar batur. Ya Allah, dongengna ka toko mah masjid buka mah. Waduh, orang di luar aya bacaan, sendal harap dibuka. Eta kan aya panah ka masjid. Atuh ka masjid, ieu mah toko. Berarti kan blon. Ya Allah, ya Rabbi. Ese kampung mah kampung bae ka jeung hukum. Ese dah ieulah. Ya walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh yahlifuna siageus talekeun jembae liwat aing ngareun lohor kajen kumaha ge hayang nyaho sia bakuat-kuat jeung aing kajen kumaha ge urang gunakeun hirup urang nikmat-nikmat urang pamere Allah pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dina poe ieu poe Minggu jatuh kana tanggal 2 bulan Rajab geus kaambe bauna bulan Ramadan Rajab rawah puasa ngadengena sana eungap kana Ramadan teh lantaran lain masalah puasana meuli selop tahun itu nu pamajikan ngahutang can kabayar geus datang deui ka Ramadan jadi tambah hutang ngantek urang meangan pamajikan nu hampang di bawana nu kos kumaha cenah kieu nu hampang nu kuru atuh kuru kahayangna ulah lintuh teuing kahayangna nu sederhana kahayang ja urang hirup di dunia mualilah kajen make baju nu jutaan geja paeh mah atuh moal dibawa disederhanakeun komo boga pamajikan nu bisa neuleuh kaayaan salaki salaki aing maja ieu bebeunanganna lah ngan sakikieuna lah Kak mun meuli baju ulah nu mahal teuing jang kula mah urang emang jak kula geus gredit cenah sia blon tau pamajikan kos kitu jadi pemajikan kuari mah teu bebeja ka salaki barang beuli teh nyolonong sorangan nyaho-nyaho bon bae. Eta ulah nu kos kitu boga pemajikan teh berat dibawana.
mun kebenaran pemajikan orang kos gitu ulah itu pegateun mah candung coba hayangnya ho namun dicandungnya naju tobat alhamdulillah namun dicandung beki parah candung tilu boro-boro tilu jadi ekonomi jadi orang sederhanakeun cara nyederhanakeun kumaha bawa ke kuburan pemajikan orang maksudnya dek dibebaskeun naon lain neng taya di jero kuburan ieu baheula awewe ieu jahorengan atuh geus di jero kubur manyana boro-boro make baju nu mahal pesamak ke balik deui neng ge ye ngoyang mahal bengke tah mun pae mah kos kieu tah sugan teh naon ceukna teh dibawa ka kubur heuh dengan nasehatan teu boga duit bae kada dengekeun we teh bahasa urang Cikupa mah kos kitu dasarna dasar geus dasarna bae jadi kurang dinasehatan dibawa ke kuburan dizarahkeun supaya nginget-inget maut jadi zarahna ulah cara calo zarah salah teh calo zarah teh datang ka ditu coba nu boga maksud geura tulis ka dieu urang setorkeun ka wali ayo orang rekeskeun ka dieu kukula direkeskeun kos geus wauh bae nya jeung wali teh salah kos kitu tungtung nu maju ditarulis nu hayang maju usaha nu hayang naik pangkat nu hayang deket jodoh macem-macem salah teh calo zarah kos kitu teh rante habek nu kos kitu kuduna lain gitu calo zarah mah dulur sadaya ya urang zarah ka wali wali mah jelema anu geus teresepeun kana dunia ahli tapa ahli qanaah yu urang turutan ya wali ulah dedesegan kana dunia urang jabakal maut orangnyana jadi calo zarahna ge hayang untung penblon eta teh dah jadi nginget-nginget ka diri urang bahwa urang bakal maut nasehatan ku urang ulah cara calo zarah anu haju hampir-hampir ngamusyrikeun naudzubillah min dzalik komo kuncen-kuncenna henteu ditatar heula kuncenna ge ambalaya acak-acakan nya ziarah teh iyalah urang sederhanakeun umur urang pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cek Gusti Allah kurang naon aing mereka sia sebagai pangeran mobil ku aing sia dibere malah leuwih ti hiji imah ku aing sia dibere malah leuwih ti hiji pakaian jutaan sia awak sia dibere sehat usaha sia dibere maju ku aing tapi pan sia can orang khusus salat ka aing bego sia cak Allah tapi tolol sih aju masih kene meronta terus-terusan menta hari sholat sakumaha pepatong mandi kucuk Masya Allah kurang lamun dia kitu ku Gusti Allah jaga kurang naon aing beberean ka sia eta nu geus leuwih ti cukup nu cukup kurang naon aing mereka sia imah ku aing sia dibere weweg awak sia ku aing dibere sehat usaha sakitu mah leuwih ti batur sia
kok siapa ke ibadah dina ibadah nama ke konsentrasi sukain batur man khusus salat bari teu salat sote deuleu ku sia aya jang isuk dahar jang sore ketika hujan bocor imahna naik kendaraan boro-boro mobil bagus motor kempes malulu tanya naman teu khusus salat ya pantes aya sia mun dikitu-kitu urang gugus ya Allah Masya Allah karim awak siapan sehat etapan atau tanggal 2 gitu puasa tukang uduk beak tadi geus balik ti heula kang kupat gitu kene nu ngadaharna emang juri gitu oh jelema cenah nu ngaji oh berarti berwatak juri gitu mah eta urang mun gitu-gitu ya Allah ya Rabbi deuk iraha urang ngabaktikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus urang papasrahan ka Allah abdi meunang nyieun Gusti roh abdi meunang nyieun Gusti dihirupan ku Gusti isuk pageto maot dimautan ku Gusti ku abdi dek disangakeun ka Gusti dek dipuasakeun awak abdi sakuatna we ieu mah kuat-kuat datang ka jam 11 atuh leutik jasa mah pikiranna tuh kuat datang ka jam 11 batam sakuatna we Gusti karena Allah dek dikagustikeun kadanan cara di Irak mah memperjuangkeun agama masrahkeun awak nyawa taruhana di Syria di Libya abdi mah dek dengekeun masrahkeun awak teh pake puasa bae heula lain embung perang teh cieun jeung encan perang di Indonesia jeung ulah di Indonesia mah perang teh diulah-ulah geus abdi mah rek masrahkeun diri ka Gusti dek pake salat pake ngaji dek pake puasa tah ku sakitu ge pohara geus jamanna ye jelema kuari awakna sehat gagah ganteng seterek aja teu puasa eta mah jeung cacing mulian cacing ieu mah kos kitu cacing onam nya mah bisa pake eupan eta jelema artina naon teu papasrahan diri nu hese ge pasrah diri ka Gusti Allah hese sanajan urang puasa tapi muasaan jang usaha teu bagus sanajan urang puasa muasaan dunia teu bagus komo muasaan itil mah mainnya kos kitu kudu dipuasaan keneh bae ya Allah ya Rabbi isin lagi Allah karim puasana ulah ya belajar orang puasana lillahi ta'ala ulah ya unsur-unsur kedua selain Allah hijibe Allah hayang menang ridho Allah subhanahu ta'ala belajar orang ibadah model kesulah ya unsur-unsur kana kadituna nu aya unsur mah ibadahna eureun kos tahajud salat duha kiai cenah kula kurang kumaha penting tahajud isuk-isuk salat duha tapi usaha macet dihubung-hubungkeun ibadah jeung nu kos kitu cangkel aya mah ngadengeun ge kudu ngaji heula teh jelema kos kitu tah geus ibadah mah geus bae ka Allah lillahi taala ulah sok dihubung-hubungkeun jeung usaha sebab usaha mah eta mah geus dibagi ku Gusti Allah geus anggeus pembagian urusan dunia waktu urang keur di jero beuteung sugihna susahna geus aya tulisanana ulah sok dihubung-hubungkeun ku ari mah tinggal lillahi ta'ala eta mah urusan-urusan salat duha kana rezeki eta mah sakadar ngabibita jeung jelema anu handap imanna nu ipis imanna tamah supaya kabita ujung-ujungna mah lain kitu supaya langgeng salat duha lantaran di surga aya babud duha
aya babut tahajud daya babu shodaqoh nah ku urang nu kuari dilaksanakeun bakal ku urang kitu kasorang sesuai jeung pagawean urang telalaunan geura urang bari puasa kukula moal dijelaskeun sakaligus di bulan Rajab dan mantak disunahkeun puasa komo ahli sufi mah lantaran hiji pertama datang malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi bulan Rajab walah jadi Rajab teh sangat bersejarah bagi Kangjeng Nabi. Nomor kedua di bulan Rajab teh aya hiji sejarah nu wajib ku urang diimani ialah diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi'abdihi laila al-ayat. Jadi luar biasa dina bulan Rajab mantak disebutna Rajab eta syahrullah bulan Allah lamun bulan Syaban syahri cek Kangjeng Nabi bulan kaula lamun Ramadan ialah syahru ummati tilu ngarendeng pohara jas syahrullah bulan Allah julukanana bulan Rajab. Geus urang disunahkeun puasa cek Kangjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 'ishrin min Rajab kutiba lahu syiam sittina syahron sajalema nu puasa datang ke tanggal 27 di bulan Rajab maka bakal dicatat sarua jeung puasa 60 bulan. 60 bagi 12 berarti sabaraha eta sarua jeung 5 tahun. Urang puasa datang ke tanggal 27 di bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahunan. Masya Allah ganjaranana. Entak nu karolot teh kumaha mah nu bakal moal datang ka Rajab hareup. Geus lesu jasa kadeleuna ge leumpang ge geus lah ieu mah boro-boro katabrak mobil katabrak kotok ge ngaguling asana ya mah ta eta geus wayahna ulah boga pagaweana naon geus mendingan ngabaktikeun diri dumadeus ka Gusti Allah lah aing hirup ti ngongora ieu amburadul bae mulai ti kuari ngabebener baca gorang istighfar nu loba geus kolot mah tasbih kongkoyangkeun dibaca manteu ta eta kos kitunya geus kolot bah sadar diri ngabaktikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun nu kolot kuat atuh komo nu ngora isin nu kolot bae nu geus rempo kuat kunaon nu ngora henteu komo ora tuker memejehna. Jadi ganjaranana beda nu kolot jeung nu ngora. Dina maksiat beda nu kolot jeung nu ngora. Ya. Nu kolot puasa Rajab, nu ngora umur bangsa 17, 18, 20, 25, 30 tahun puasa gedean ganjaran nu ngora dibandingkeun nu kolot. Sabab naon? Sabab nu kolot mah pantes puasa ge jara rasana geus tereh modar. Nyana geus asa deukeut ka kuburan bae aing mah puasa bae deuh pasti kos kitu tah. Tepat panu ngora mah panjang keneh lalakon rarasanana tapi geus daek puasa gedean keneh budak ngora ganjarana tibatan nu kolot. Kitu keneh maksiat. Lamun anu kolot zina naudzubillah min zalik. Nu ngora zina deui gedean keneh nu kolot eta mata siksaanana.
lantaran geus kolot bae ge masih kene daek zina tolol amat nu ngora onaman lain onaman teu nanaon lain artina ngalaksanakeun zina teh keur mumujuhna luar biasa kabair ngan dibandingkeun dosana kabair nama kabair sarua dosa gede ngan nu kolot mah kabairna ge kabairing kabair sebab geus tere modar masih kene ngalakokeun zina bloon dua kali bloon lamun nu ngora bloon nu kolot mah bloon geus kolot masih kene maksiat beda derajat Masya Allah ya nu mentak budak ngora nu daek ibadah ka Gusti Allah ieu mah geus bae sabun qalbuhu mu'allakun bil masajid yuzillullahu yauma la zilla illa zilluh budak ngora nu keur mumujuna resepulin tapi daek ngaji daek salat daek ibadah ka Gusti Allah ieu nu bakal dipayungan jaga di yaumul kiamah ku payung Allah yanek wa arasy yauma la zilla illa zilluh dina poean eueuh payung kecuali payung Allah